Alhamdulillah aing beunghar teh beunghar aing mah sakedeung dige beunghar lah. Alhamdulillah ya Allah, cita-cita yang beunghar ti memeh ngajuru ayeuna laksana beunghar. Kedeung di beunghar lah. Ya saung moal kieu ieu lah orang ganti ku batako. Beunghar mah sakedeung dige beunghar. Tinggal menunggu hari. Itu teh gunung teh tila teh tanah di ditu tapi ka ditu teh rek dijual. Jual sabarahnya euy. Beli lah kurang nyempila di gitu tuh pan memandangnya indah kayak itu tuh ke kota tempo ting sabar hari dijual nah katanya No, naon wah ini teteangan tadi ka imah sama. Oh, cek naon itu nengan urang arek duit komisi teh kemari terus ngejual ieu teh jual motor tah maneh kebagian 200.000 tuh. hek bae eta mah keur maneh si dako we keur maneh eta mah aing geus teu butuh duit recehan kitu. Oh don meni balago no. Oh atuh sombong ayeuna mah sakedeung dige aing jadi beunghar. Aduh eta pamatuk meni rubak bagoy. Geus sabal aing ngadengeun oge. Heuh net euy kaparengan aya manehnya lain kok tempat anu itu teh tuh di ujung itu. Ketika itu teh dijual lain karah. Naon gitu sia ngabiong lain. Eta nek dijual sabaraha karah kuno bogana. Don, palingan geus teu butuh duit 200.000. Nya geus tuh alhamdulillah itu butuh mah ku aing pesakan deui. Eta mah bae duit mah keur maneh. Sakitu mah sedako. Nuhun atuh kitu mah katampi kudu kada aing butuh 200.000 mah. Urang mah teu butuh receh. Don, ini rubak gitu itu bangus. Ya bebas ari nek gede duit mah. Itu teh dijual sabaraha ka ujung itu tepi ka ujung itu teh. Inget teh rek dijual sabaraha urang poho deui euy. Anu jelas eta mah da mahal atuh si teh. Pan mah teh meureunna deukeut jeung nu bogana. Wow, nama kitu nyawa hargana. Sabarahanya euy poho deui aing teh teu teh ting hayang sabaraha teh da jadi hayang kabeh teh apaan. Gagal atuh. Nek dibere duit badag teh ari teh nyawa hargana mah ieu mah. Eta maneh calon nu meulina loba duit sugan. Ieu mah nu minat nangge dan jelema ecek-ecek atuh. Gede ieu mah duit nangge. Atuh da poho deui geus lila atuh da paning teu laku-laku da mahal atuh da jadi mung saeutik-saeutik paling mah hayang kabeh ngajualna. Ada nu marinateun ayeuna kari-kari maneh aya nu minateunnya ieu ti ujung dieu ti ujung ditu rek dibeli. Dan gede uang na jelema teh euy. Bejaan atuh saha euy? Urang ngiluan bisnisna. Tong sok loba ganeng pokona mah tanyakeun heula ka nu bogana ke dibere 100 juta mah. Jig 100 juta. Aing rek dibere 100 juta. Ai maneh komisina sabaraha atuh euy anjing. Siap lah ke kurang urang telepon heula ieu. Nu bogana teh yang sabaraha? Buru. Sugan we atuh ke maneh jadi tangan atasna, jadi asistenis ning. Tangan atas ieu mah asistenis. Tangan kanan meureun asisten. Gitu. Dicaireun badag atuh meureun ieu mah nya. Lain cenah ngadenge meureun arek ngabangun naon teh di dinya teh? Rek dibangun pila atau naon? Arek nyeun pila. Pan memandanganna geunaheun ka itu teh ka kota. Bener ieu jelema lain ecek-ecek euy nu rek meuli tanah euy. Kelo teh. Itu batur teh armungeun ieu teh da kulega teuing pan. Jadi mung diecer nu bogana ayeuna maneh hade nyangan konsumenna gelo teh. Aya nu wanion rek meuli kabeh. Ieu mah jelema pan beunghar ngadadak. Pasti wanion sabar-sabar oge pasti dibeli. Hebat benernya euy eta jelema. Kege saung ieu moal kieu, urang ganti ku batako. Mata ke di ditu tuh urang nyeun gerbang aya satpam. Di ditu nyeun di gerbang aya satpam. Tak engke teh ieu urang nyeun kolam renang. Kela. Maksudna kumaha aing mah naon hubunganna jeung maneh ieu saung make arek dibangun jadi agrengnya. Engke make gerbang make satpam segala nyeun kolam renang. Maksudna teh itu kumaha itu? Eta mah moal kapikiran ku jelema balangsak mah. Pokona ulah rerengan nyaho jadi we. Ayeuna mah telepon nu bogana tanyakeun hayang sabaraha. Jig. Bahasana kasal. Bebas ari nek gede duit mah. Itu teh nek jual sabaraha ka ujung itu tepi ka ujung itu teh. Oke, ku aing telepon heula sakedeung. Kumaha HP-na ge. Ieu we.
Halo Pak. Eta nu tanah di gunung teh eta geuningan nu ujung kulon seka ujung wetan eta teh bade di Cahaya sabaraha eta teh di blok sadayana pannya 8.000 miliar. Oh nya ieu aya nu minateun ieu aya nu konsumen bener naroskeun nya siapa tuh Pak nya kitu nuhun nya Pak nya nuhun mangga anjing kumaha mah teh geuning 8.000 miliar. Atuh 80.000 miliar mah cetek. Pokokna mah eta kadunungan maneh bejakeun isukan jadi dibayar. Aing kela aing mah secang cahaya sama pan maneh ge meureun encan ngomong kan rek meulina encan dibejakeun hargana 8.000 miliar. Hanya maneh anu geus ngadiekeun itu bener teu aing mah sia kade waduh aing geus mangkan geus nelpon kadunungan saera-era aing mah. Waduh, eta maneh nganggap sepi ka urang. Pokokna mah ieu mah kumaha urang jadi we isukan mah. Kade sia maneh ngera urang, aing mah teh hayang nyaho pokokna mah kudu jadi isukan. Ngan aing mah asa teu kaharti itu sabenerna saha sih nu rek meulina? Maneh mah teu kudu hayang nyaho atuh rek meulina saha. Kieu we ayeuna mah urang arek nanya. Pan ieu teh jelema teh asalna teh balangsak. Ayeuna teh meureun beunghar. Tah eta teh ngaranna keur jelema eta digantina ku ngaran naon tah nu pantes jadi beunghar. Tapi mah geus jadi haji encan. Encan ari naik haji mah ngan pasti da manehna ge pasti ka Makkah pasti hajian. Kela. Udah bakal ka haji nya bakal ka Makkah. Haji naon kira-kira aing mah. Haji naon atunya? Kumaha atuh lamun haji hardak? Alus teu? Naon haji hardak? Haji hardak beunghar ngadadak. Boy dan nyewa atuh goreng Ngewanya. Naon atunya euy? Kumaha lamun Haji Sanusi? Eta Haji Sanusi orang Bandung pan mana tanahna di mana-mana lega. Duniana loba pokona beunghar. Arek mah Haji Sanusi. Geus lah alus lah Haji Sanusi lah. Berarti maneh mah ayeuna ka urang kudu nyebut Haji Sanusi. Kudu salam heula suntangan jeung urang. Sok suntangan ka urang. Nah hubungan sama kesuntangan ka maneh kumaha itu aing mah. Pan meureunan urang anu nek beunghar ngadadakna oge. Baedan sia mah. Maksudna kumaha aing can ngarti kumaha ieu teh? Sia urang boga tangkal kacang emas. Tuh. Ya, kacang emas. Hari itu tuh berarti teka tempo tuh. Itu nu paneng itu? Ya. Anu bae nu. Hari itu koneng katempo di dieu. Tuh, bener mana dibere milik. Nyata alhamdulillah. Sugan aing mah batur nu rek meuli tanah ieu teh. Kan bae ku urang diberi engke maneh jadi tangan naon? Tangan kanan. Tangan kanan. Asisten. Jadi asisten urang. Sok atuh aing cium tangan heula. Ayo mah. Ayo urang tempo coba yuk. Yuk, man. Ya, nah, aduh, mana menang milik badag nu euy. Tah ieu. Mahinya pake meuli tanah ka atunya mahi ieu mah. Jang tibang mayar tanah sakitu mah sia mah. Pan kita itu meureun ngajangkungan kita aya buahan deui, buahna teh jadi emas deui. Eta urang teh. Alhamdulillahirabbil alamin nu. Geumeureunnan ayeuna geus kapangi usaha teh mah kudu laladokan deui wae. Nya eta. Aduh aing mah ieu paur aya nu maok nu kumaha carana atuh. Eta. Aing mah kieu we kudu dikubeng nu ieu mah wayahna bisa aya nu maok. Aku naon kubeng nanya? Nya ku bata atau ku besi lah biar teu ieu teuing. Ini urang ngobrolna di saung deui mah hujan. Bro. Kan antep ieu mah kan urang ieuan heula ku besi engke urang karangkeng. Bener nu maneh euy. Aduh aing mah boga milik badak. Eta pirang-pirang. Anu mah kieu atuh, urang pesta heula atuh pan rek menang milik badak kieu mah. Meuli udud, meuli kopi, meuli mabokan, arek mah. Pesta mabok-mabokan. Atuh ulah mabok-mabokan mah pamali semua. Ulahnya. Ulahnya euy. Geus saya meuli kopi, meuli kopi, meuli ududnya, meuli daangeunnya. Mana atuh duitna? Pan teu boga ayeuna mah duitna. Ieu mah atuh anu tadi. Anu 200. Nu tadi jang maneh teh nu dibikeun ka urang? Ieu mah ieu pakainya? Da teu boga duit atuh ayeuna mah.
Imam mah hise jang meuli mabokan oge atulah, meuli mabokan lah saeutik mah lieur lah. Ulah dorakas teh. Ulah dorakanya. Heeh. Geus meuli kopi jeung udud hungkul. Heeh. Heeh, siap lah. Heeh. Heuh daguan di dieu nya. Heeh. Urang meuli udud jeung kopi jeung dahareun heuh. Heeh. Aduh, ieu mah euy, si Nunu bakal jadi orang kaya, ieu mah bakal ku aing kudu dideuketan, ieu mah ulah di kamana-manakeun si Nunu. Ulah tika lepas. Pokoknya mah kudu didempet terus. Pokoknya mah aing dititah naon ku si Nunu. Kudu daek ieu mah. Aduh si Nunu bakal jadi orang kaya ieu mah euy. Aduh aing